Masya Allah kasulit tuh bingung kenapa hiberan kemana baik tokos gitulah jadi itifli ruhil kunsi anu ngawujud jadi budak bitibari latofatihi wa nazofatihi bisa diomek resep lantaran resep dengan sendirinya makhluk-makhluk Allah raresep sahasi nu teresep ka budak sahasi nu resep ka nu latofah jeung nazofah urang lamun ditanya kunaon hese ngajawabna tapi roh urang bisa cintai itu bisa dibobodo jeung itu bisa dihalang sebab roh urang teh fitrah suci geus kapanggih jeung nu suci mengakuilah roh urang kos kitulah gambaranana lain baik manusia makhluk sekeliling negara resep di sejarah malamun ka hutan mau moal nanaon buaya moal nanaon gajah moal nanaon sebab geus pikaresepeun makhluk Allah masalah kama mana geus la khaufun alaihim wala hum yahzanun model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia sabodo sia-sia aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia urang mah hirup di dunia gupak di dunia nya nama hirup di dunia tapi pikiran akhirat geus bae hayalanana teh akhirat duniaan di jero hatena eta teh hasil riyadhah hasil mujahadah, hasil muhasabah, hasil tafakur. Ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah, kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik-eutik jang ka sia. Ku jore-jorena sia. Kejaran urang ku ari dunia nu ku Allah dunia teu pernah dilirik justru ku urang dihayal. Coba eta. Ayo. Inna dunya bahrun amik. Qad ghariqa nasun katsir. Masya Allah. Walil haya. Gitu karena dunia mah kitu mataul gurur. Dunia mah mataul gurur. Loba jasa. Dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina, dunia teh jore, dunia teh keji. Ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore budak jore nyaho KBG kiai mah nyaho KBG santri mah nu ngaji ge nyaho tapi pelaksanaan untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese berarti teu boga kayakinan selama orang teu boga kayakinan orang kieu bae hirup mah teu dikiaikeun teu diustadkeun teu dijawarakeun teu sakitu bae sarua bae teu boga makom ketika terus riyadhah mujahadah setik Imam Syafi'i 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun karak eueuh di jero hate plek hate teh bening aya Allah doa kicep asa dikicepkeun ku Allah denge asa didengekeun ku Allah ambe asa diambekeun ku Allah hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi deuk digerakeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz abdi bakal ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz eueuh rencana sagala ngepak karung sagala ngumbah karung sagala ngirim karung eta mah jelema hina nu kos kadar itu gitu nu hina tama nu kos kitu
duit datang dihitung cinta jana kadinya, berarti kahinaan makin tambah. Salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik. Gusti, manya abdi diacak-acak kudu hina. Urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik. Padahal nu hina. Ceramah teh di amplopan ceurik. Padahal nu hina. Tuh kan urang mah kitu bae. Justru urang mah akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu ceurik. Ya Allah ya Rabb. Barang hina kok dia ka abdi kan. Tuh, aja pendek mah kajian hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolong teh coba. Teu sabaraha katololannya eta kos kitu. Tuh. Mana buktina ibadah? Aya pondok nangieun nyana. Aya majelis nangieun nyana. Aya masjid nangieun nyana. Aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana. Nyana. Ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng. Berarti kan teu dibere. Tuh kan. Nah, ketika jelema bisa alhamdulillah caang hatena. Hiji Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. Wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah, riyadhah, mujahadah, tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui. Zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan. Salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah. Nafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha tapi nyana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah. Terus teh irin-irin. Hatta uhibbah sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah. Bara anu dititah fardu, cacak-cacak anu sunah, anu daripada dititahkeun dieu gawe bae. Wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta ka jana kuntu ainahu ceulina ku aing diurus. Kuntu lisanahu ku aing diurus. Kuntu yadahu lahana ku aing diurus. Kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah. Tidinya lah bakal aya keluar tiflul ma'ani. Nah ieu awak ketika geus kos kitu dibukakeun tirai hijab aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz, aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas, oh ieu teh nanaon, tapi janana geus teu hayang. Hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan lantaran hewan nyahueun aing ciptaan Allah di diri urang teh geus menyatu jeung Allah. Buaya bisa ngobrol, embe bisa ngobrol, onta bisa ngobrol, hewan-hewan bisa ngobrol. Contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta, Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda. Para wali-wali Allah, lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana. Cak sapi, weh Abdul Qadir, maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi. Lain kos kieu hirup maneh mah. Aing mah sapira cak sapi teh. Paraban diomongan, aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu. Kan Tuan Abdul Qadir kaget gak ada sapi ngomong kos kitu. Jih, berbeda mah sapi ngomong kieu. Cak mana? Masya Allah. Diletik kene geus bisa ngadenge suara sapi, suara hewan. Dia kumaha coba? Ya Allah ya Rabb. Nah, dibukakeun hijab, tirai dieuweukeun. Mulus ka Allah. Impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah. Teu kira-kira teu ngimpi. Teu kira-kira. Belah dia ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kabelah dia ngimpi jeung para wali Allah.
aya anu sok ngimpi ka panggih kuntilanak manusia eta impina diudag anjing lompat nyilip jana wah parenggosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol tuh iya bersih jasa bersih anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa sop anu bening lil walad ka anak aksar loba rupa budak dibersihan loba kitu kene iya daun kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura tiflul ma'ani bisa ketempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neuleuh diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neuleuh urang aneh jadi urang teh aya urang masih eta ngomong di hadapan urang aya urang jadi urang teh aya dua iya urang masyaallah kadeuleu tah urang bisa neuleuh urang isi masyaallah ku kasep-kasep teuing ala suratil murdi kal malaikat urang bisa nempo ieu jati diri urang nu asli urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapangijieun urang mulai nyana dititakan ku urang coba ka Mekah set ka Mekah emang urang ieu nyaholah keberadaan Mekah bisalah diri tu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu suka sieun ulah nu kos kieu buah limus salah kos gitulah ka mana kakalayangannya na jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul ma'ani bisa kumaha dipanggil berangkat di Gunung Lubnan perkumpulan para aulia Allah sadunya di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah eta teh aya anu ka Mekah aya anu ka Gunung Lubnan sebulan karak datang tiflul ma'ani na masih rendah kene anu saminggu karak datang tiflul ma'ani masih rendah kene aya anu 3 poe aya anu 10 poe tiflul ma'ani datang na ke Gunung Lubnan teh ya eta teh macem-macem nah di dinya aya anu hebat set datang kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya na ka parang anu saminggu bari saminggu nu sabulan bari sabulan nu nyana geus ancang-ancang aing mah kadituna ti sabulan keneh ieu mah ti setengah bulan keneh ieu mah ti saminggu keneh ieu mah datang geus datang ka ditu kan ditunggu mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang nah saat anu di geus karumpul kabeh nyana datang set plek kutubul laul mantap ku para wali dikayaokeun kutub eta teh sebab di alam nu itu perkumpulan. Wah, geus beki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagung nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebegan milu di dinya. Jol be Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Ini kumpul di lokasi gitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi. Lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun mungkin diciptakeun jadi organisasi mungkin diciptakeun jadi partai hiji tilok loba wa mimman khalaqna umat tu yaduna umat anu yahduna bil haq saurang malobaan ngan engke kok jadi bahasa ada umat loba nuturkeun jadi umatun dibentuklah organisasi jadi umatun moal lobaan kajen kumaha ge nu antik mah keris nu hebat paling hiji eta keris udah di Haji Pedi eta mah buatan Jogja dipake da ku panganten 3 kali make eta keris naon teh mah kos kitu mah keris anu aslina mah hiji paling set kitu kene nu antik mah moal loba kiai antik hiji we kok dituna umatun pengikutna loba jadi ummatu yahduna bil haq
dibentuk kunyana, mungkin jadi organisasi, mungkin jadi partai. Nu kos kitu moal kebal Gus Dur ngabantuk jana, terus PKB teu kebal beres dieukeun kunyana, dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang ai mah geus dek balik ka ditu. Anakna nu ngurusan nu balandar geus milu nyana we soranganan ka ditu los mah sawodo aing mah urut aing neuk ngabebener negara sakitu baik mah ai sia hayang los dibikeun geus akan teh los ku sia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres. Ummatun yahduna bil haq dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU ummatun yang saurang jelemana mah Ki Hasyim saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatun yahduna bil haq. Walidzalika yara bisa deuleu yura bisa kadeuleu dina impian teh masyaallah eta lah keindahan diberi impian teh ku Gusti Allah teh indah kapangila jeung para wali Allah kapangila jeung guru-guru nu mursyid kapagi belah ditu kapagi jeung Kangjeng Nabi atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi hese nyarita keudana kapanggi jeung Kangjeng Nabi mah lantaran keindahan teh masyaallah pohara jasa hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapanggi jeung nyana bari macem-macem bentuk kapanggihna eta urang anu kapanggi ku urang keneh urang kapanggi jeung urang teh bisa eta aing ku aya jadi dua eta lah ala suratil murdi kumasih nu kakarak parak balik disebut kumisan jante tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum disebut mana jenggotan jante tapi disebut kekelemengan jenggotan aya atuh pan sieu mah geus perutih jurig teh mah sieu eta diri urang teh oh urang kapanggi jeung urang ngan beda urang asli mah kos kieu ieu mah kasep amat etalah diri urang anu hakiki anu asli dibentukeun mandakal malaikat dina pada eueuh dosa bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun geus ya tah mantap ngaji kos kieu teu meunang nu bodoh waduh atuh kitu kos jadi pangeran tah besi kos kitu doang eta kakarag geus etik kan ke maksudnya pengarahan kun fayakun teh kumaha nah iya masih panjang keneh lalakona nah memantap diwarana ilkun sitasanya Nabi sallallahu wasapani tatamita azal jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga butufailiyah ditajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufailiyah tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diditu nama sabiqun al-awwalun diditu nama ashabul yamin ashabul shimal kabla dina ta sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun masyaallah ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah sub ka surga yatufu alaihim bakal ngideran di saidering ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sa wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna teu ngolotan teu ngoraan masyaallah mukhalladun teh teu ngolotan teu ngagoran sakitu bae pikaresepkeun pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeuna resep kadaya ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum pada isi eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeuna resep urang neuleuh di Madinah we di Madinah budak kakarak bulu jarum teh ya Allah kula mah sok ngabayangkeun
komo Kangjeng Nabi cacak budak Arab da bagi kepikar sepen jasa resep jasa deuleu bibir bareureu irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkan jeung Habib Rozak ya Allah. Nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang ngasup ka surga pelayanan nu karasep kasep lain lalagaan kasepna wildanum mukhalladun yatufu alaihim kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di surga mah tapi eta mah supaya bener-bener jadi kenikmatan anu hakiki aya pelayan-pelayan butuh diurutan butuh hayang naon dibawakeun urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun ari ieu saha wildanum mukhalladun teh saha wildanum mukhalladun teh eta teh ruhul qudsi urang anu kuari urang ngabersihan awak plek 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 kolbu plek 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 timbullah ruhil qudsi nu waktu di dunia nyana nu selalu ka Gusti Allah nyana anu selalu mere pencerahan ka urang nyana nu nungtun ka urang ngahudangkeun urang di tahajud dan lain sebagainya seakan nyana batu urang padahal diri urang aneh kan aneh atau aneh gak sih sama kos gitu kayak kieu ya kira-kira ya Allah kurang bersihan tek bersih lamun geus bersih tersingkap pemandangan nu ieu tersingkap pemandangan nu ieu kaget urang kikian ieu naon ieu kikian urang Masya Allah Masya Allah Masya Allah orang kayak gituan oh bisa kade cak babaturan kurang saya kayak gituan susu gede aduh kaget ya Allah tersingkap pemandangan nu ieu ngaranna dibukakeun hijab muka siapa hanya manusia tertentulah nu dibukakeun muka siapa nu kasyaf atau dibukakeun meja ieu mah eueuh ieu mah wujud ba'dal adam aya sabada eueuh aslina mah eueuh ieu mah aslina mah jadi ieu mah zillun kalangkang nah disingkapkeun ku Allah urang teh kadang dibere ningali Baitullah urang kadang dibere ningali Lauhil Mahfuz urang kadang dibere pemandangan anu hese nyarita keunahana tergantung kumaha Allah merena hijab dibuka Masya Allah. Nah contoh ieu lamun ieu imah peuting ditutup tak tutup mulai isuk-isuk dibukaan jendela sinar matahari isuk-isuk nyorot aya di daerah urang makan di daerah orang mah asa biasa bae coba cicing di Cipanas coba cicing di Cianjur maksudnya cuaca isuk-isuk teh sorotanana beda set ke jendela sebab daerah tiis begitu masuk berbagai lawang berbagai jendela cahaya matahari tep nu tatadina imah poek kemudian asup sinar di berbagai selak-selak nu aya di jero imah naon bae kadeuleu jarum kadele paku kadele motor mobil kadele dia di jero imah urang kadele kabeh set eta teh ku sinar matahari teh ciptaan Allah kuari urang deket jeung Allah nyiptakeun matahari bae sinarna lamun geus nyorot kadele kabeh atuh kumaha Allahna bukakeun hijab urang teku ku bersih-bersihna ieu kalbu bagaikan diibaratkan imah bersih
cahaya matahari ka imah kasorot kadele kabeh hate urang ibaratna imah kuari bersih kasorot ku cahaya ilahi. Masya Allah kadele kasorot set naon we kadele kos kaca hate urang teh ngaging selang kabeh kadele naon we kadele ya Allah ieu teh kadele eta teh naon eta teh gara-gara ruhil qudsi insan anu hakiki eta kana ieu aja pengen mata mah jejelemahan tah mah mun direngge-rengge jeung kamang mang teh adik kakak jejelemahan urang teh kabeh ge jejelemahan lain jelema asli lain jelema asli kabehan lah sabagian urang teh jejelemahan jadi jelema asli bah caang hatena teh katempo kabeh. Nah ieu teh nyontohan naon eta teh bisa menjelma plek bisa ngobrol tadu eta teh tah geus lamun urangna di dieu tapi kadang di Mekah aya jelema na di dieu tapi kadang-kadang di nu ngora aya emang di Dunggara mah juri gorengnya. Nah iya gambaran Al-Quran wa yatufu alaihim wildan mukhalladun eta teh ruhul qudsi menjelma jadi wildan mukhalladun atuh ngalayanan urang jak urang eta teh urang teh geus jana moal ngalayanan sasaha lamun eta ruhul qudsi urang atuh ka urang diciptakeun ku Allah sakumaha hayangna urang loba hayang hiji aya hayang dua aya duduna ge wildanum mukhalladun mantap dina eta surat Waqiah dina surat kitu Tur gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun innal muttaqina fi jannati wa na'im kabla dituna gilmanul lahum kaditu muttaqiina teh Bisururin nah haju mabok dan lain sebagainya make arak sorga aya gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun seakan gilman eta adalah mutiara anu terpendam mutiara anu tersimpan ku bagus-bagusna hebat jasa eta mah gilman eta teh gulam-gulam anu tadi teh ge sarua jeung gilmanun mukhalladun langgeng ngolotan moal ngoraan moal ngalayanan urang emang nu urang kuari sakumaha urang mata engke kasepna beda-beda lamun urang istimewa jadi kutub rabbani atuh kasep jasa lamun urang ngan sakadar jadi abal kasep lamun jadi tu kasep juga terus kablah dina lamun urang jadi solihin eta ruhul qudsina leuwih qudsina biasa-biasa bae ngan makin hari engke makin kasep makin maka rasep kabeh ngan waktu dijelmakeunana sakumaha kebersihan hate urang kuari geus kitu eta ieu lah wildanum mukhalladun masya Allah gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun nah waliullah sorangan be rame jero hatena lantaran nyana ngobrol hasilnya apa? Mujahadah, muhasabah, tafakkur disertai dengan zikir-zikir eta teh bakal menjelma hate teh rame di gara hate teh rame nafakuran engke bakal jadi Allah kayak di Quran ini ayat nu tadi teh ayat nu tadi awalam yanzuru fi malakutis samawat bakal jadi Allah terrarasaan urang kunaon eta diinzor ditafakuran ieu mun teh jadi Allah kumaha tuh jadi manu aya mah eueuh hakikatna mah buktina engke kiamat dibusak kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ayana teh ku gara-gara aya Allah bukan ayana teh ku sabab aya Allah dan ngomong-ngomong kos kitu teh tah ngomong hese jeung budak leutik kaluar geus tina asli na tauhid kaluar geus hese garitakeunana tong kos kitu mah sebab kaluar tauhid bahkan teu meunang kos kitu ye
itu biasa bae tauhid asli nama tauhid TK wujud kita mbako di dalilan beres. Tapi emang geus perasaan lain, perasaan mah geus datang ke perasaan lain timbul lah ieu. Nomor kagenep teh ieu dingaranan tifli ruhil qudsi insanul hakiki dingaranan kungaran tiflu tah ieu ngaran teh kana lahu aya ngaran tiflu ngangaranan ruhil qudsi ngitung-ngitung kana latofahna ruhil qudsi jeung nazofahna ruhil qudsi. Masya Allah, kurang diajak berpikir ke alam nu itu kutuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sugan urang mah alam teh nu ieu doang horeng urang bisa nyaba ke alam anu itu mun disingkapkeun set bisa nempok lain saalam alam tes loba salobada makhluk Allah alam loba salobada makhluk Allah simet alamna alam simet manuk alamna alam manuk orai alamna alam orai urang bisa nyabata ka alam-alam eta ari alam buaya mah emang ente ge buaya iya geus teu kudu dicaritakeun geus teu kudu dicaritakeun alam orai koros alam buaya ente nu ngarasakeun eta alam keur aya di dinya urang teh kajangan keur aya di alam maung keur aya di alam gajah keur aya di alam buaya keur aya di alam monyet alam loba sakumaha lobana makhluk mantak Kanjeng Nabi Sulaiman bisa jabak ke alam-alam eta ngobrol lah jeung simet ngobrol lah jeung manuk ngobrol lah jeung hewan-hewan jeung angin ngobrol seluruh alam bisa diajak ngobrol ku Kanjeng Nabi Sulaiman urang makan jeung jahe ge hese hayang urang nyaba ka alam jahe urang nah hayang itu dambung muka urang ditanya kunaon maneh teh daek lain kadeleuna lain jelema tuh eta kakarak alam zahir nyaba urang ka alam jin nyaba ulam ka alam eta alam loba alam tuh Masya Allah lamun Kangjeng Nabi nyaba ka alam jin dakwah di alam jin darat tangga Kangjeng Nabi lamun Tuan Syekh Abdul Qadir nyaba ka alam lauk nyaba ka alam jin nyaba atuh kumaha Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi nyararaba ka alam eta lamun wali Allah nyahoeun aya Jabal Lubnan nu mana nu pake perkumpulan para aulia Allah di Libanon teh jaloba gunung teh tapi gunung nu mana urang lamun nyaho gunung di Banten ge nu sok pake perkumpulan para wali Allah teu nyaho urang teu nyaho gunung nu pake perkumpulan wali Allah di Cirebon urang teu nyaho gunung nu pake perkumpulan di NTB nyaho hanya nyararana anu osok karumpul nyaho tapi urang nyaho perkumpulan neklem komo Haji Firdaus nyahoan ya nama dahar jara di dinya tadi jati teh naon karang-karangna sakali dia naon sia kunaon nyararah bae atuh heuh kudu nyararah bae tuh eta paranti naon dina layan paranti naon ayo ngomong atuh sia ulah isin-isin lantaran urang mah alamna eta atuh nyaho ka eta alamna urang nu di Jakarta anu osok asup urang ka dinya hayu sataranjang teh naon ngaranna tuh siapa teu nyaho lantaran tilok nu mantak tilok teu boga duit
Teu boga duit. Di Jakarta teh aya hiji tempat, kemudian mun asup kadinya awewe diasupkeun ka kaca, bentuk kacana kos botol, kemudian diputerkeun, urang di dinya nongton. Deuk kumaha coba? Sataranjang awewena. Di sekeliling urang sataranjang teh teu make nanaon. Urang kadinya mun make calana atuh isin, otomatis sataranjang. Teu nyaho lantaran urang mah tilok. Pan cenah kieu nyaho ulah loba omong sia kain. Jiwa teu nyaho. Permainan-permainan nu kos itu di Indonesia cukup jasa. Lamun urang nyaritakeun hotel anu keur ieu dibom teh hotel naon nu Amerika punya. Hah? Tuh sia nyaho bae. Eta teh direktur hotelna datang ka dieu ceurik dek tobat. Direktur hotel lillahi taala ka dieu ceurik dek tobat. Kula memeh nyaritakeun nyana tobat, nanya heula kos kumaha sih permainan eta hotel. Kos kumaha coba hayang nyaho. Masya Allah, kula barang nyana nyaritakeun haju hayang ka ditu. Mentek kula kaget lamun rombongan ISIS dek ngabom eta. Keur carita ISIS be. Lamun ngobongan mau rombongan teroris dek ngabom eta. Urang teh kerencan nyaho mah nanaonan dibom sih setelah urang nyaho jerona bahkan urang nyedek nita bom sekali deui ku sia. Ye, kumaha gitu. Masya Allah. Duaan muka dieuna jeung satpamna. Satpamna ceurik di dieu. Nu mantap ceurik lantaran nyana lah nu sok katitipan. Nyana teh langsung pesenan, saya datang ke situ nanti jam sekian, pesen 2, yang satu Cina, yang satu Amerika. Ya sudah, langsung di WhatsApp, ini fotonya, ini gambarnya. Tah gunana WA tah kos kitu. Gunana bener aja Firdaus kan, bener kan? Urang mah jualan cincin. Di WhatsApp ke cincin, gambar cincin, tek ini modelnya cukup ya, lihat dari atas, pencet, lihat dari kiri, lihat ini potongannya nomor dan sekian mutiara ini nomor sekian kadarnya sekian urang mah kos gitu. Cincin bagianana sebab duniana jual beli cincin. Kuari dunia jual beli tasbih bisa kan kuari mah langsung dek ke luar negeri dek dalam negeri hayang tasbih mana tak ieu modelna potonganna kayuna ieu hargana sekian bisa online kuari mah gampang itu sok naon anu teu bisa urang mah paling kan kos kitu. Ya pesen ke Haji Firdaus, saya mau ngaspal di potongan aspalnya kos kieu kadarna kos kieu dan lain sebagainya. Nah inilah dari PT Anu siap, tah pekerjaannya sekian beres. Kos kitu paling ya, eta pegawai masalah sama kos kitu online sama. Tapi nyana mah lain. Nih dari atas begini, dari bawah begini, nih dari belakang nih, ini dari depan. Ini gunungnya gunung Himalaya ini. Ntar kamu naik ke gunung itu, bisa jatuh kamu di situ. Wah, sapu sekarang itu nanaonan. Di kumaha tuh coba negara di sekarang J. Hayu. Lamun kamari Jakarta salah nyetel di kumaha hayu. Kumaha coba. Salah nyetel manya salah nyetel. Maka salah nyetel segala. Ayo di dada depan ku jelema. Ternyata lain salah nyetel. Memang nu ngendalikeun dana orang lain saurang kos kitu teh. Jadi di hacker teh. Nomor sekian coba setelan anak nomor sekian setelan urang mah teu nyaho permainan kos sekarang itu. Reaksi masyarakat bagaimana kalau disetel jadi Amerika mah geus masalah. Di Amerika mah parangan kos gitu teh geus teu masalah. Urang asup ke hotel, gambarna nu kos karari itu tadi Amerika di Inggris di Jerman mah.
Jadi orang lamun neuleukeun teh kos kitu beta. Urang disebut kampungan lu. Kenapa liatin yang begitu? Atau nggak usah lihat, di dalam banyak. Ya itu orang maka karak neuleu doang kan. Tinggal neuleu cidu negara orang dek dijadikeun naon? Dek dijadikeun naon negara orang? Geus aya percobaan seperti apa? Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Iyalah negara orang seperti ieu. Masya Allah kari. Nah, di sisi lain aya jelema anu geus teu melu ka dunia nu kos kararitu. Jelema nu geus teu melu ka makhluk, teu melu kana dunia hayang ge nganyahokeun nu nyieuna Allah karim. Betapa hese nama sajakarta pangneangankeun jelema nu kitu. Sabanten pangneangankeun jelema nu hayang nyaho ka nu jiptakeunana. Jah, sedengkeun kada nyiptakeunana mah teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat. Tapi hayang sebab bisa. Kangjeng Nabi nyaritakeun satu waktu kuring teh ieu teh teu kahalangan ku awak sim kuring. Kuring teh duduaan jeung Maha Khaliq sehingga Jibril ge geus teu sanggup nuturkeun kaula. Da kaulana ge teu asa awak kula aya duaan jeung Gusti Allah. Masya Allah. Eta lah Kangjeng geus teu bisa katuturkeun ku sasaha. Mun Kangjeng seperti kitu bongan dina Al-Qur'an Kangjeng teh uswatun hasanah. Urang ge bisa set dengan cara-cara tertentu. Dengan cara tertentu jingkap-jingkapkeun alam supaya orang nembus nyaho urang ka Maha Khaliq. Man aropa nafsa aropa robba. Bongan Kangjeng nyarita kitu. Nyaho ka diri urang, nyaholah ka Allah. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang makhluk bakal nyaho ka Allah, Allah teh Khaliq. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang lemah, nyaho ka Allah bahwa Allah teh gagah. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang teh ieu teh bodoh, Allah mah maha segala-gala. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang terbatas ku zaman, Allah mah teu terbatas ku zaman. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang teh terbatas ka kurung ku tempat, Allah mah teu ka kurung ku tempat, dan selanjutnya. Bakal nyaho ka diri urang. Atuh urang mah nyaho ka diri urang ge teu nyaho. Paling ge nyaho urang mana sia? Nyahonya ke urang mana urangnya? Pugu sia urang mana? Ari lahir mah kula di Curug, tapi gede kula di Jakarta. Aju emas sia saha? Emak teu nyaho lantaran ninggalkeun kula jeung abah kula. Teu nyaho ka abah-abah aja. Teu nyaho ka emak-emak aja. Teu nyaho urang. Komo ka Allah. Diri urang teu bisa dikajahokeun ku urang. Hanya Allah anu mere sakumaha Sayyidina Umar nyaho ka Allah teh kusaha kumaha eta carana nyahona ka Allah kula ku Allah teu bisa dicaritakeun cek Sayyidina Umar hanya Allah nu mere. Lamun kula bisa ngadenge suara ti negara anu beda hanya Allah nu mere. Lamun suara kula kadenge ku jelema nu jauh beda negara hanya Allah nu mere. Lamun kula bisa ningali ke alam kubur cek Sayyidina Umar kula ge teu nyaho hanya Allah nu mere. Tuh jadi eta geus hese eta disebut ilmu laduni. Tah eta jelema anu ibadah ka Allah ngabersihan diri, mata dibersihan dikaluarkeun tina perwatakan mata. Nafsu mata teh diperangan. Mata teh hayangna neuleuh nu indah-indah bae perang merangan nafsu moal anggeus sataun. Nafsu mata bae. Sehingga terus-terusan orang merangan hiji be nafsu mata be heulanan hiji be. Sehingga mata teh kaluar tina perwatakanana deuleu nu kumaha bae akur nu kadeuleuna teh nu nyieun eta makhluk. Dedeleuan mata geus lain dedeleuan nu ieu. Urang mah neuleuh mata ieu teh deuleuan nu kadeuleuh ku urang, nu kadeuleuh ku mata kasat. Lamun urang geus di perangan mata urang disingkapkeun set lain nu ieu nu kadeuleuh ku urang teh. Mun neuleuh jelema nu kadeuleuh teh singkapkeun jelema eta nu kadeuleuh monyetna.
cak sia eta jelema lain monyet. Cak sia eta jelema lain sapi. Cak sia eta jelema gagah jasa kan make safari. Wih parah amat turun di mobil mewah. Lain tama naon eta bagong ji udah batak wali Allah lumpat lain lumpat di makhluk teu bisa lain lumpat ti eta lumpat tina dedeulean manya jeung bagong urang teu lumpat tina dedeulean asli nanyana eta teh bagong lumpat embung gapanggih jeung bagong saha nu hayang gapanggih jeung bagong embung lumpat nya jero kamar sorangan bae tuh eta teh setelah dibersihan mata ceuli irung kabeh tina perwatakan anu aslina maka bersihlah beninglah kolbu sanggeus kolbu bening di jero kolbu eueuh nanaonan masya wallahu ngan hiji we Allah bening lembut dengan ta'aluk ka Allah per detik henteu pernah aya lowong-lowong an tanpa Allah nggak wujudlah nyana jadi tiflu eta ngaranna ruhul qudsi bersih lembut lamun urang neuleuh budak leutik anu kasep kemudian pinter bisa diome ku urang kita epak kita la ilaha illallah kita seri nurut ku urang teh di pangku resep nurut sahabat jelema ke budak leutik teh resep lantaran bisa diome nurut lulut sarua tiflu du timbul tina ruhul qudsi ge bisa diome lantaran ieu teh nurut jasa ka Allah bisa jadi hiburan jeung nyana maka nomor kagenep di dieu anna hadzal isma kana lahu bi itibari latofatihi wa nazafatihi ngaitibar kana kelembutan jeung kabersihanana lamun budak isuk-isuk di pandian beres di pandian di pupuran di bajuan bisa diome kurang resep jasa ta budak meujeuhna pandangan mata budak teh meujeuhna samratul qalbi buah hati budak teh bisa diome di ais di pangku leng-leng dan lain sebagainya sarua ieu ge bi tibari latofatihi wa nazafatihi kalembutan jeung kabersihanana nyana bisa ngobrol jeung nyana lantaran bisa ngawujud plat seakan-akan ieu lah nu sok bisa hihiberan ka mamana nu eta lah nu sok bisa jaba ka Mekah nu sok bisa jaba ka Madinah nu sok atuh lantaran eta mah latofah jeung nazafah sakedeung nyana ka Mekah teh sakedeung sebab nyana teh bersih bening lembut dunia gede cak pandangan mata ieu aya 5 benua deka mamana capek kudu meuli tiket jeung pisah peraturan-peraturanna pohara jasa tapi lamun disingkapkeun di alam eta henteu sagede kuku-kuku acan leutik koreng dunia teh singkapkeun set ieu Mekah slek ka Mekah itu Madinah slek ka Madinah lamun Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihi wassalam poe Jumat setiap hari Jumat zuhur Jumatan di Mekah asar jeung maghrib di Madinah leutik dunia isya jeung subuh di Dzulqarnain bendungan Dzulqarnain selama anak itu baik Kangjeng Nabi Khadir Kangjeng Nabi Ilyas asal poe Jumat aya di Mekah bilu salat Jumatnya di Mekah asar jeung maghrib nyana di Madinah isya jeung subuh nyana aya di jembatan Dzulqarnain lamun poe-poe biasa di dinya tempatna selama eueuh tugas lamun aya tugas ge ka laut teh ka darat teh nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung tugas ke Jumat aya deui di Mekah tak lamun hayang gampang jeung Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas Jumat di Mekah
Mantak Abuya Dimyati ketika ditanya kumaha Abuya pandi ditu teh lain ahli sunnah imam nate Wahabi dianggapna. Apakah orang di kamar bae apakah di masjid? Mereka Abuya masjid hook pertama pan eta teh teu bismillah ulah jaritakeun gos kitu dia lantaran Mekah teh eta kulobaan berjamaah duaan bae geus nilainya gede jasa komo eta jutaan cak Buya eta secara zahir horeng secara batin mah di Masjidil Haram setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas urang berjamaah di dinya bareng jeung wali jeung Nabi lamun aspek anti salat di Masjidil Haram nyana baris nyana bae kurang muka mata hate kurang muka mata hatena ya ipis atah tamuknya nata hirup asa hebat sorangan ji atuh deuleu urang Mesir waliullah deuleu wali Allah urang Turki deuleu wali Allah urang Baghdad sup ka Mekah berjamaah salat Jumat ulah dimasalah adapun permasalahan anak dipikih tamang sipil tamang urusan kos itu cenah kahalangan ku sapeker Masya Allah karim sapeker jadi halang kitab mana nu ngahalangan atuh ngobrol aja nu pinter ulah baris nyana ngobrol jeung baris nyana deui mah moal anggeus-anggeus atuh coba di luar negeri ge leuwih pinter tibatan di urang atuh anu kuari masih kene ngarang kitab bage aya ku lagi boga tuh kitab karangan eta teh nu ayeuna syarah bugiah kula boga kuari hirup kere jelemana nu ngarangna kuari boga 5 jilid dibukaan ku kula Masya Allah hebat amat nyana keur menunggu disebarkeun apa henteu ieu keur menunggu istikharah terus ka Gusti Allah can aya tanda-tanda dimenangkeun mantak ieu mah titip bae aya boga syarah bugiah eta kan lain leutik-leutik jelema kumaha eta di Mekah bareng salat Allahu Akbar mazhabna cenah Syafi'i tinggal diatur sama orang kos kitu mah ieu mah cenah aya speaker ulah berjamaah atah amat Kanjeng Nabi Khadir aya di dinya Kanjeng Nabi Ilyas aya di Arfah babarengan nyana di Mina nyana saat waktu ditertukeun air di Musdalifah ji badak kapanggih urang tah ka Mekah ye bisa di alam eta kapanggih juga Kanjeng Nabi hadir Assalamualaikum salam beres urang teu ka Mekah di dieu bae kapanggih jeung Habib Rozak atuh cukup bonggol bae huluna sia deuleu batur atuh ulah deuleu barisan nyana bae deuleu batur ulah luhur anu bisa hiber Masya Allah nah ditibari latofatihi wa nazofatihi jelema lamun ngagugulung haramna sapeker bae ieu teh mal beres-beres tidak ngurusan diri datang ka mana ieu kaikhlasan urang nyana selalu suuzon bae kanu make waliullah mah teu sebab naon sebab waliullah mah urusan urusan urang geus bae ketika kapanggih jeung nu kumaha bae masalah lamun wali bermasalah atuh geus moal aya wali biasa mah tenang we di wali mah kos kaca kumaha kaca teh set urang di awewe ngaca ka dinya beungeut nyana itu beungeut nyana ka dinya lalaki ngaca beungeut nyana koromod atuh koromod nyana kasep atuh kasep itu wali mantak wali mah ngobrol jeung budak leutik jadi budak leutik ngobrol jeung nini jadi nini eta kos ulah bating-bating atuh ngomong kitu bae sebab atuh lawanna eta biasa kitu lawanna eta biasa kitu geus moal ngaleuwihan nya mah di dinya nyana makomna sakitu bae di dinya teu batas sakitu bae bi'tibari latofati wa nazofati sakitu jadi selalu akur bae ngana kebutuhan ruhani mah tasbih kebutuhan ruhani mah tahlil kebutuhan ruhani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun ruhani urang ka Allah awak urang asalna tina taneuh beuki dahar
teangan tidak harus awak kurang teh asalna tina cai butuh minum neangan pinginuman awak kurang butuh hawa kurang neangan jang istirahat jang napas butuh seni kebutuhan awak tapi orang selalu ditonjolkeun teh kebutuhan awak henteu pernah urang nyadiakeun kebutuhan ruh datang ka teu percaya ka pangeran kafir musyrik munafik aya nu percaya tapi maksiat tah urang bae kuari deres kebutuhan yang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dia ngawuduk kebutuhan roh urang ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh karena ruh urang ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti pidauh Kangjeng Rasul diolah tinggal urang ngolah dipasrahkeun ka urang soal olahna lamun urang loba ngolah awak silakan diolah ku urang steril makanan hati-hati menurut medis jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng siade nah dijaga sesuai jeung medis kumaha awakna di awak kurang teh aya kadar garam kadar manis kadar pahit kadar asem nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan padahareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk amis aya pahit aya asem aya rujak tumbuk nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus geus alat-alatna teh naon kitu komponenna atuh sagara rupa benai jambu ngora sao ngora tongtolang ngora atuh tongtolang teh ngora gori segala rupa eta perpahitan permecau orang bebak nah eta aya kabeh di awak urang asemna ladahna amisna kabeh rujak bubuk rujak tembuk bebak jangan awak teh diolah ku urang geus olahraga kuari mah olahragana ge pohara jasa baheula mah sakadar lari olahraga teh tapi kuari mah olahraga endek di jalan raya endek di lapangan endek futsal dan lain-lain sebagainya malah di imah bae ge olahraga mau mobilan sasapedahan aya kabeh lengkap wae gering megering bae wae gering-gering bae meuli alat olahraga teh teu kagok 10 juta 20 juta 30 juta ieu teh jangan bebener awak nu boga duit bae sanggup ka sendal-sendal nu aya cucukan teh ditiru ku bojong mah teh tiruan nu asli mah buatan Amerika aya cucukan tapi nyedot ke jero set jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam atuh Haji Pendi mah terus bae make eta terus atuh gering deui teu boga ukuran jadi mah teu boga ukuran aya ukuran-ukuran anak jelema lamun teu ngarokok teu ngopi masalah tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin ngopi kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan ngopinya juga terus-terusan dan lain sebagainya nah urang lamun sering makanan anu beracun seringlah makan semangka sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun lamun urang nyaritakeun medis terus bae kos kitu bae jang awak keneh bae lamun urang minum terlalu steril sampaikan ngape hana nol leles awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi
sementara air aja steril sampai zat besian leles tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui zat asam kudu dikirim zat asam deui medis begitu bae terus lamana terus makanan jang awak urang jang awak mah selalu mendengarkan dokter urang sampaikan ka naon kitu khusyuk gadai ke dokter khusus jasa urang aja percaya urang ke dokter teh sakadar jang awak nu engke paeh mah teu saha kubur rohani urang teu pernah diurus ku urang rohani teh mulai urang pengurusanana rohani teh ulah terlalu nuturkeun hawa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu cik atuh coba urus rohani urang teh supaya steril lamun awak urang hayang sehat-sehatan atuh rohani urang kunaon si lamun urang teu ngeunah dahar selalu neangan obat kunaon urang teu ngeunah salat mah teu pernah neangan obat teu pernah urang neangan aing salat teu ngeunah kunaon sih teu pernah neangan obat sekali-sekali urang datang ke apotik Pak ada obat ini saya udah lama nih nggak enak sholat Pak neangan obat kan itu ya supaya enak sholat coba salah jurusan atuh obat jang awak apotik nah lamun obat jang ruhani kiai datanglah ulang ke Kiai Golkar Waalaikumsalam abah ya di jero keur naon keur nonton TV ya aing teh ka dieu deuk berobat supaya ieu ngeunaheun awak aing pake ibadah ternyata Kiai Golkar lagi keur nonton TV mana bisa nyageurkeun batur pugunyana ge gering malah mata mah Kiai mah geus lain gering deui tah mah disebut lagi kronis mah rohanina geus lain kronis deui eta mah nu disebut eta mah kos kitu konflik antara Irak dan Iran komplikasi mana bisa nyageurkeun batur moal bisa neangan urang coba kiai nu bisa nyageurkeun batur memeh nyageurkeun batur nyana heula cager cek datang ulah wakaf urang hadir bae di kiai eta sehari-hari da kumaha coba kiai eta ternyata nyana mah tilok nonton TV paling jualan TV lebih parah itu sorum boga batu beres ganti neangan sok oh iya TV geus teu daekeun HP nyana geus teu boga tanya ku urang kiai teu gaduh HP henteu abdi mah emang kunaon teu gaduh HP teu kapeser kiai blon deui bae belum dibaca ulah jahikeun guru kalau kasih upami di pasien kieu atuh alhamdulillah hayang merek naon Samsung anyar wah kiai blon nih kiai maning di bodem nih kiai kos kieu tuh bida kiai atuh teu gaduh TV henteu kunaon Bang henteu we abdi mah upami di pasien TV jangkau babetkeun ka hulu siap we nah lumayan nih kiai lumayan ya. Terus teliti keur kiai kunaon emang teu boga TV teu emang kurang gitu frustasi aing hese dengan kiai teh kaheula ulah mentang-mentang haram speaker kemudian ku urang dicobanya nuduhkeun kana nyageurkeun awak can pugu nyageurkeun recan pugu ulah kena-kena manehanana teh teu boga TV kemudian bisa nyageurkeun rohani can pugu teliti heula teliti sebelum membeli kiai nonton di ante upami di pasien TV ali HP ente emang kunaon kiai terang HP ente kanggo HP ka mana tuh geus beres kiai kumaha mun aya rangda maksudnya ieu rangda bengsrak ji boleh oge sih enggak sih kieu ulah diguruannya kos kieu ulah ieu mah kos kieu berarti nyana teh ngarep-ngarep
dan lain-lain sebagainya. Setelah diteliti berbeda. Rada arahan bahasa nage lain deh. Sebab jelema cager selalu awak nyaritakeun untuk kacageran awak bae. Kieu selalu menjaga awak. Aya kiai nu ka mamana ge mawa cai bae sorangan. Lantaran embung nginum dinu batur teh lain tasawuf sebab menjaga kesehatan. Bodem kieu kos kieu mah. Untuk kesehatan mah teu kudu kikituan. Kecuali mawa cai teh ieu mah jang steril. Besi batur mah cai teh nang meuli di mana teu puguh. Tah lain deui teh motif. Aya kiai ka mamana mawa cai bae. Tanya ke orang kieu nu mantak mawa cai bae. Abdi teh ieu teh awak teh jadi disteril caina teh khusus di imah ngahaja meunang steril. Jadi kamu mana ge untuk kesehatan teh kieu. Leutik kos kitu mah urusanana. Setak habak kieu kos kitu. Leutik teh urusan awak teh mah urusanan awak. Ya, itu jurusan awak mah. Saraja di steril ku modar sia. Tunggu ajal. Steril. Rohani steril. Ketika dedeuleunana geus lain, dedengeanana geus lain, ambeuna geus lain, ternyata teu akur jeung urang, kajen babarengan tapi ternyata lain deui. Selalu dedeleuan tadi pakai tafakur, dedengan dipakai tafakur. Oh, berarti qalbuna geus mu'allaqun lillah. Cumantel ka Allah. Ieu. Mulai cager berarti ruhna ieu. Cager berarti ruh. Urang biasa kadi. Hayang cager rohani kumaha. Sebab geus kebel asana ieu ngalaksanakeun salat duha tapi ieu kieu bae. Tanyakeun. Aya teh salat duha sabaraha 8 malah kadang-kadang 18. Loba amat sia ieu. Make mazhab naon ieu? Maksudna naon sia salat duha? Salat duha teh resep jasa kula mata Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzil wa in kana fil ardi fakhrij wa in kana musiran fa anzil haraman fa tahina in qalilan fakatsir wa in kana ba'idan faqribhu. Hati dia Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sina dunia kene. Eta duha kos kitu duha lalaga. Saya sok tahajud osok, alhamdulillah. Asana selama 10 tahun kula teu pernah tinggalin tahajud. Maksud tahajud kumaha? Hiji supaya karung aku. Anak supaya dagang maranaju. Tanah nu di itu sawah nu batur geus dijual kula mancan lantaran supaya rada hayang mahal. Sia tahajud kos kieu jadi seuneu sia tah. Lain kitu. Ketika aya jelema datang ka urang, kemudian mengabdi di urang tanpa pamrih. Nyana geus teh hayang digaji, teh hayang nurut par. Cek urang eta eusian di eusian, cek urang eta pel di pel, cek urang itu bawa di bawa, cek urang itu kaditukeun nurut tanpa aya unsur-unsur pribadi. Ngahadam teh ngahadam bebeneran. Urang bisa menilai muatan naon ieu budak ngahadam timbullah rasa iba urang kanyan. Muatan beda jeung di pabrik. Digawe teh hayang gaji, beda jeung PNS, digawe teh hayang gaji. Tetapi ngahadam anu bener-bener lillah apa santri sebagian lillah kadele kaduran teh lillah rasa iba aya jelema susah ngahadaman nu sugih ngahadam teh ngahadam bae mah karena Allah teu aya unsur-unsur yang digaji kebel-kebel rasa ibadah sugih parah. Urang teh mengabdi ka Allah ulah aya unsur jang urang. Ulah aya unsur jang urang. Menghadam ka Allah, maca Quran ulah aya unsur jang urangan. Urang salat tahajud ulah aya unsur jang urang. Semata-mata ngahidmah ka Allah, maca kitab ulah aya unsur jang urang. Mantak nyieun pondok pesantren ge ulah aya unsur jang urang. Geus bae ngahadam ka ilmu Allah. Ka Allah geus tilok aya mulai menerima murid baru siswa baru malah ngahadam ka Allah
ketika nyana nyeun merek menerima siswa baru berarti jang kepentingan nyana neraka siapa wah cenah teh make uji masalah ngomong gosna ieu sih ada ngaji kelas ieu mah ngaji kelas ieu mah lain ya dong usia kan paham Iya mah ngaji kelas juga. Kelas bangsa Habib Rozak ngaji ieu bae. Atuh bangsa nu geus inget ka paeh bae. Lantaran geus teu laku deui. Beda. Urang ngaji fikih urusan zahir. Urang lamun geus ngaji tasawuf, thariqah, ieu geus ngaluarkeun fikih. Jalan biasa fikih. Berarti ieu geus mensterilkeun diri deuk Allah. Ulah aya muatan-muatan. Hayang usul ilallah, ulah aya muatan. Mulai urang berarti ngurusan roh. Geus lamun ngurusan roh kudu aya pengurus. Pengurus roh ngaranna mursyid. Lain haji mursyid. Mursyid anu nyahoeun letak latifah lembutan. Urang bisa digali gerak manusia tidak lelembutanana kicep jelema kadeuleu lantaran aya lelembutana mun eueuh eta aya ieu mun eta teh encan gaib masih kene hitung-hitungan ke geus gaib mah ma'rifatna hitung-hitungan teh mah nu kos kitu mah atuh aya cara-carana 2 kali 2 4 filsafat nukos itu gara kulu insan hayawan wa kulu hayawan jismun yutiju kulu insan jismun Eta ngaranna ilmu filsafat. terhitung al-alam mutagir wa kulu mutagir hadis itu al-alam hadis wa kulu hadis tahusoni Eta mah terhitung akal nu digunakeun. ketika orang nyeritakeun aya latifah lelembutan Masih kene di akal-akal. Masih kene di akal-akal. ketika geus datang nurun rabbani ieulah nu sok disebut rabbani nu sok disebut sobadan ulangan sakadar keur mamaca doang kutub rabbani wal arifin somadani Allah ai prak balik hayang di parawan tenang Belon eta masih. Belon. Anu dibaca kutub robani wal arifin somadani. Renganan eta kutub robani pake kokosen. Pake kokosen eta jerona mah usaha melalui kutub robani. Eta mah bakal dibeulem. ih jadi gitu amat cek Pak Haji Pendi atau emang gitu atau emang siapa bodoh baik Ya Allah. mulai diurus orang dah urus surah hadis teh urus Paksa. riyadhah ngaranna ngajar nafsu Pemaksaan. mujahadah merangan nafsu Pemaksaan. supaya nafsu diperangan ku urang teh lindek supaya lindek salindek-lindekna kalindekanana dek diajak ka Allah nafsu teh ulah merod bae abeh kadituna ketika diajak baca Quran amis ketika diajak tahajud amis ulah hasem bae ketika diajak ngaji amis ketika diajak berjuang coplok nyawa sekalipun amis tah nafsu urang teh ya diperang ya Allah ajar nafsu urang tentu nu nyahoeun ka nafsu nu aya di urang hanya jelema nu mursyid nu geus pernah terbimbing nafsu da moal nyahoeun jelema ka hiji jelema boga pencajeung heuteuna lamun nyana encan pernah belajar penca wih penca hebat jasa memang jotosana lempang wah pahara jasa Masya Allah kelitah hebat jasa emang kan jangan kelitah hebat pun ku aing ditampilin nyana kelit atuh ka aing nampilin jadi aing nampilin aing
aja aja pengen dinampilin itu udah kehandap sak kadi tungtung nama nu nampiling nu ngagoler kan kadang lengkahna lain deui gerak-gerik da lain deui tah geus beres kabelah dieuna kanyahoan ieu budak rada eusi lain kurana lain sekedar cangkang ieu budak lantaran beda anginna ge angin sebab geus dipuasaan lamun tinju satinju-tinjuna ngan sakadar dek sakitu doang tapi tinju make hiji ku angin doang dek ngagoler wih hebat nih budak kajahoan ku ahlina neangan antanan nu nyaho ka antanan nu bakal ngabenerkeun anak para pembe di bawah teu beres kan pajar antanan nyana tah pagaweanana di bawah sakarung ka dieu ieu antanan ieu para pembe itu nyaho ka antanan anu geus berpengalaman di antanan nah ieu ge nu nyaho ka nafsu jelema nu geus terdidik nafsuna tinggal urang kan hese urusan nafsu mah hese tapi reaksi efek daripada jelema nu geus terdidik nafsuna berbeda efek anu berbeda jadi kajahoan dokter-dokter anu geus terdidik teh nya nama nyahoan sebab bertajribah ieu penyakit naon ieu sareut ieu dikejahokeun heula ku urang darahna dan lain sebagainya oh obatna ieu penyakit yang sama tapi obat berbeda dokter cetu ngaranna ulah diborong bae ieu obatna ieu beusi aya nu akur bere kabeh parah jelema tuh centang tuh bateng aya manis, bateng aya darah tinggi, kudu diperhitungkan. Hanya guru mursyid anu bisa memperhitungkan. Terus diaping. Ayo terus. Engke ge saatna setelah diaping nyana rada lain dikicep da lain lengkahna lain. Kamari mah ketika diajakan naik klub nyana nirilik bae bahkan ngajakan kuari mah diajakan gembu. Dicoba ku guruna kan dicoba lamun kamari ieu manehanana cemi dina ibadah kuari mah sakumaha nu hudang gering dahar mamayu bangunna salat teh eueuh kacape Allahu akbar likum Allahu akbar wih udah telep ieu bae tanya sia ieu getol amat salat teh cuma teh ho calon mitoha aing aya wah teu beres teh bae berarti mah cemi kan asli dah mah cemi dahar cemi gering kuari mah mamayu kitu kene ibadah teh mamayu terus berarti ya perubahan kan perubahan tidak ada perubahan tak tambahlah ku zikir pak kuari geus bagus ruhani teh geus bagus seimbang zahiron wa batin engke ketika manehanana leuwih rindu urusan rohani poho ka awak kadang-kadang dahar 2 poe ge encan dahar karena eueuh dahareun susah horeng lain dahar dambalaya tapi teu minat ka dahareun sebab leuwih kana rohani kitu kene sare engke manehanana kaget aing sebenarnya mah teu sare 2 pada tapi kok teu nanaon sabenerna mah aing teh teu dahar 2 pada tapi kok terasa lapar eueuh maha kawasa Allah awak kuari teh geus lain make dahar nu biasa ku tasbih jadi gagah ku maca subhanallah jadi gagah ku maca la ilaha illallah jadi gagah berarti geus khariqun lil adat nu kuduna awak dahar gagah kuari zikir jadi gagah zikir teh gagah la haula wala quwata illa billah jadi gagah tasbih jadi gagah poho kuari kadahar anakan mah terus sia masuk aju kitu sok aju pertanyaan eta si wali teh naon ka pamajikan teh si goblok atuh anakan mah terus siapa maju batal deui bae
kakara gedek usul ajuk wae lain usul ilallah usul ila susu diatur-atur ku urang. Nah poho kan kana dunia dahar poho nginum poho sare poho atuh kapal jikar ge poho kok bisa poho pas gitu sih aya waktu-waktuna encan ieu kakarak leleuweungan ngaranna mulai di dieu nyana geus teu melu ka jelema misah jeung jelema misah lain lalagaan misah teh misah sabodoan nyana urang-urang mentak dipagahan ku guru mursyid mah awas ya tegepkeun awas lek konsentrasikan pikiran hitung batur sekeliling saya hitung A B C D W guari sok geura hitungan Gus ya bulan pagaweana anu aing malai bulan pagaweana A B pagaweana anu aing malai C pagaweana anu aing malai D pagaweana anu lain C D E F ya tur kabeh itu abdi mah sanes teu aya hubungan jeung nu eta tadi disebutan Gusti abdi mah petani lain pedagang lain PNS lain abdi mah sagala rupa lain abdi mah abdi beda ka Gusti mulai itu steril steril guru mursyid selalu memberikan penerangan awas diri urang teh bareng mah bareng zohiron batin geus steril si A batur urang nyana mah pagawean anu abdi mah lain si B batur urang selalu jeung urang nyana mah boga pagawean seharian eta urang mah lain si C mana babarengan jeung urang tapi nyana boga pagawean eta urang mah henteu kabeh seakan-akan ngubeng di diri urang tapi urang teu nempel jeung nyana ka Gusti abdi mah mulai tegep ka Gusti Allahu akbar eueuh dan naonan tegep ka Gusti mulai kuari geus poho seserian sekeliling urang teu asa diseungseurikeun ngalem sekeliling urang teu asa dialem perasaan urang keur jeung nu maha kawasa nah ila timbul hadzal ismu madak wasabiu anna itlaqu hadzal ala sabilil majaz